Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah puasana pohara jasa ganjaranana. Cek Kangjeng Nabi, faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar. Sajelema nu puasa sapoe baik iman wa ihtisaban percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamisikeun merek ridho ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidhoan pati urang ngaji ge hayang menang ridho Allah, salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah surga sakitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah teu kana neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paes surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paes surga. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya cenah doakeun bae ku kiai. Ngadakeun ge ridho nah. Pada gedena ganjaranana sehingga urang mesti menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini, jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab. Salasa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana nyaritakeun anak nyebutkeun anak mulia nah sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu diceritakan dipropagandakan ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih kene ngarokok kene wae poe Salasa tolol ta mah geus. Tolol we pokona mah geus. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak ya Ki Haji nu sok ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut haji tolol ta mah. Ebrak nyana nyebutkeun teu puasa deui. Sia ge tolol deui, atuh urang mah perkumpulan tolol bae geus. Tolol jeung tolol. Di propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang awe kabita nu mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon mun teu dibejakeun ku situ embung puasa geus dibejakeun ge henteu eta propaganda abes urang kabita tah rada tak nyai-nyayan jijak nya tuh pan kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya kreditor yang enak urang katarik paneta lantaran asa kahontal ieu ge luar biasa ye. Jadi non gitu ngaranna ganjaranana ieu wa man shoma salasata ayyam sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal juzam wal baras wa min fitnatid dajjal kharajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna ilengitkeun balai dunia siksa akhirat moal diberi penyakit edan moal diberi penyakit lepra moal diberi penyakit lampang moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjarana aman urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab Senin Salasa Rebo ngenen karasa jero aya bae Masya Allah 3, 4, 5, 6 pohara jasa ganjaranana katujuh Kanjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin sajelema puasa 7 poe Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu 7 poe tak datang ke Minggu
ieu kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam, lawang jahannam anu 7 dikunci jeung eta mah teu bisa asup, kurang hayang ya asup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeul hayang asup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu wah untuk masuk neraka. Jadi hese jasa tahu jadi dikunci atau digembok, masya Allah luar biasa. Des menteka bisa keneh bae ku puasa Rajab, masya Allah. Sama geus pamustungan tuh. Pamustungan. Paman shoma samaniyata ayamin sahajal man puasa 8 poe kutihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikian we ku widadari. Haji pandi ka dieu. Haji ka dieu. Haji ujang. Ayo ka dieu. Ieu cak widadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan. Oh, hayi pintu surga nek lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana maneh. Tak urang geus boga kartuna. Asal asup tah didikeun. Geus kartu Rajab asal didikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab ini mah ya, masuk. Geus sehat deui. Ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga. Bebas. Jadi aya kartu bebas ge di ditu di surga teh tah, aya kartu bebas. Jadi dulu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kanjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 10 ayamin sahajal man puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa a'tahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bere langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju meunang duit teh kajual warung. Hasil maksud tah itu 10 poe pokoknya barang petan naon bae. Nah ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapangide jeung bulan Rajab puasa 10 poe menta ngan menta na geus bae urang mau ulah jelas sakira dunia loba ge bakal ditinggalkeun. Hiji menta dihampura dos eta bae, kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun da lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al ilmu nurun. Ilmu teh cahaya lir teu beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yuhda liman 'asa. Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae. Moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit. Kiai kamari mah keur ngridit cerdas barang ngridit pohoan gugula ka Tarajasa di wetan di kulon di kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngridit cepet hatena eta itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pake ngridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah cepet hatena coba ge kiai nu sok ngridit cak aing cepet bae kajian hukum lagi salat teh moal khusuk keureut teli anjing kajian hukum aja aing ulah tuh saya tadi cabut cahaya Allah cabut naonan cek Allah tuh saya ilmu teu make ka ilmu aing 10 poe moal pati-pati menta kecuali diberi ku Gusti Allah tah nu hayang nyandung kesempatan geus asana tak puasa 10 poe urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah yang nyandung ka 11 poena ujianana ditanya ku pamajikan. Ditanya bae pokona mah. Ai ka ditu mah nanya naon bae. Ya Allah ya Rabbi nya
wa man shoma khamsata asharata yawman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu ta'ala dzunubahu ma taqaddama wa badalahu bi sayyiatihi hasanat man zada Allahu ajr puasa 15 poe Allah ngahampurakeun suka we dosana muga tiheula dosa hampura Gusti Allah digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae bersih atuh man zada Allah ajr jelema nu nambahan puasa 16 tambahan deui 17 tambahan deui 18 tambahan deui ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 oe ulah datang ka sabulan beusi tasabbuh saliru jeung bulan Ramadan jadi 27 poe mundet leuwih lewat ke 31 32 atau terus ka ditu nyambung ke bulan Ramadan oh masalah sambungkeun jadi Rajab puasa bulan Syawal geus leutik awak itu Rajab coba puasa jadi kuru bulan jadi lebaran teh kuru tapi bukti dah puasa orang aja lain tambah kuru timbang memeh puasa aya 50 bulan awal 60 lantaran bonteng suripan terus saya alabatan naon istiqomah jasa itu terus segala rupanya sudah mau puasa teh kok gitu jangan tindak ada hardoan tadi berang jadi peti malah tadi 2 kali jadi tilok diaya-aya tuh puasa diaya-aya Allah masalah ya penting orang niat ibadah ka Gusti Allah subhanahu sebab memang orang mau puasa gitu puasa syariat tuh gitu Kanjeng Nabi wa man shoma sabi awal isrin jelema puasa 27 min Rajab di bulan Rajab nayma kutiba lahu syamu sittina syahran ditulis kayak jelema boga ganjaran puasa 60 bulan genep 10 bulan lamun sataun teh aya 12 bulan lari berarti sabar tahun dan 60 bagi 12 berapa 5 tahunan jadi urang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun ya Allah ya pohara jasanya iyalah orang babarengan puasa Senin orang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus orang ramekeun ibadah ka Gusti mentar ridona terutama berangna urang puasa geus teu mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60 get kuari gara sapuan kamar pel sengitan terus amparkeun sajadah geus tasbih siapkeun bebeja ka pamajikan ieu kitu ieu Pak Bapak mah ieu sebulan Rajab mah ulah diganggunya deuk puasa mangis pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa jadi geus asal ta subuh ieu sudah keluar ieu keluar zohor asup deui keluar asana menang 27 poe berubah kulitnya putih alabatan kotok lagi negeri aja nah itu nu bagus pak gitu ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek hayang kanu geulis atuh sanu daek omo tuh gablek duit mah sanu daek geus mending sadar diri bae babaturan geus ulah jeung parawan ulah jeung rangda ulah jeung manusia mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa geus mendingan paehan bae atuh Gusti geus teu kuat hirup di dunia kunaon emang hutang pada jasa malaikat kok gitu sama orang puasa kayak nyilih Gusti ya Allah ya Rabbi itunya jadi gede jasa ganjaran puasa dina bulan Rajab tekadkeun di jero hate yakinkeun ngazam pinuh kayakinan abdi Gusti
saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian asli ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi, abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poin kitu tekad tuh Kiai Jenai hayang-hayangan kerja berat panau di pabrik manggut teu kudu 27 kilo bae tuh abdi mah boro-boro 20 kilo cenah Kiai nyupir abdi mah ka Surabaya ka mana alah 15 poe bae boro-boro 15 atuh abdi mah Gusti ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman 7 poin boro-boro 7 Gusti atuh jalain teh hayang jeung lain teh nyaongan kondisina di imah aja lamun teh mah henteu digawe atuh piko bae nawar keneh tilu ge boro-boro Gusti lain teh hayang jeung lain teh kuat ngan ieu kumaha situasi lain teh hayang Gusti puasa teh sapoe ge jahe gasa nyelangkeun jang sampai gantung abang wah kitu teh bisa sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat dibere jag-jag dibere jang dahar ngiming masyaallah teu kuat sapoe puasa kamalinan hendak geus asamkeun di jeraten 27 ai praktek barang murid mah ya murid puasa barang neuleuh kiai di lembur si kiai teu puasa aja bang kiai sih bulan Rajab teu puasa ustad teu puasa ulah nuturkeun ustad sama ustad kredit ka jeung kumaha ka situ mah ulah sama ustad tinggal ustad ustad ge teu puasa mah aing puasa ulah gitu aing mah lain ustad puasa ustad ge teu puasa berarti hebatan aing ka jeung kumaha ngan ulah haji ngahina ka ustad tidak puasa ulah gitu begitu kerjaan cek bae urang-urang nyana-nyana insyaallah diceritakeun ti kisauban na ugola cik kisauban kuna ma'an nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin mababarengan teh jeung sahabat hararankeun dongeng atbat tabiin mababarengan teh jeung tabiin anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan kamari ieu di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin kitu banyak terus eta teh babaturan kitu bakal terus datang ka akhirat tah kuari urang teh babaturan teh jeung camat jeung lurah jeung bupati masalah di dunia mah di akhirat bermasalah masalah kiai wanya babarengan jeung bupati teu bagus atuh kiai kos kitu kiai mengadoakeun ka bupati mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna doakeun lantaran eta pamimpin urang haju ulah menta buruh tina doa Waalaikumsalam abdi marantos ngadoakeun tuh berarti aja naon ngajual doa tolol ka kiai goblok sama kiai kos gitu kita ditolol-tolol ya tetep baik ka ditu deui Masya Allah doakeun tengah penting urang Masya Allah ieu nagara mun nu mimpin RT lurah camat betapa bahayana mun presidenan ti kumahaeun Gusti alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin abdi ngadoa ka Gusti mudah-mudahan para pemimpin dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Bisa doa tengah penting ka Gusti Allah.
ieu mah tilok tak kajen kumaha ge nu sok dibere duit mah tilok kaca kain tilok aya ge ngadoa wow lamun dihadiran geus teu kudu make bahasa Arab ngadoana ge bahasa urang bae beusi teu kaartieun kan ku bupati ku gubernur mudah-mudahan amin mudah-mudahan amin provinsi urang amin mah teh beres bae ipis amat jual doa nyawa yang ke kiai nanti mana ya dongeng jadi lain orang ekstrim ke pemerintah lain orang mah teu boga ijazah sapira kata di dage masan dina boga nage ijazah datang ke SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae geus teu bener teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe ngan lain haju urang ekstrim tetep doa tuh Allah maha uning mantap kakula mah pejabat balager bae ngan trok mara duit balager sebab gulana sok doakeun nyambung itu dah pejabat anu teu bager kakula aja bager kan ini bener sebab gula ngadoa nyambung yang doa-doana ngan lamun diundang ka ditu embung beusi dibere duit sakitu dang faktorna anu mantap embung diundang ka pendopo beusi dibere duit tah duit eta teh ngahalangan ngeunah salat sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu emang kata deui teh husu ieu kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi cak kisauban pamararna di makbaratin lewat ka kuburan fawaqafa alaihi salatu wassalam Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh lain sacicing-cicingna fabaka bukaan syadidan nangis Kangjeng Nabi cirambai masyaallah geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan beres faqultu lahu cekuring ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah lima bakaita ya Rasulullah kunaon nangis Kangjeng Rasul abdi mah teu hayang ceurik teu naon kok Gusti mah ceurik faqala saur Kangjeng ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa apalin Kangjeng Nabi boro-boro sagede saagung Kangjeng Nabi waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa komo atuh ieu mah junjunan Kangjeng Nabi ya soban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa deuk kumaha teu ceurikna Numansa kuring terus wada'u tulahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun akhirna faqaffallahu anhum al-azab alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana dan mantap kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa diijabah ku Allah reda siksaan summa qala alaihi salatu wassalam saur Kangjeng ya Sauban ya law sama haula'i yawman min Rajab wa man nama minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man nama minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim moal ditariksa ieu jelema petakan pohara jasa cakanya mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disiksa popoharaan kieu ya Allah faqultu cik kuring ya Rasulullah asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhum yaumul azabal qabri ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur saur Kangjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nugus putus ka kaula jadi nabi ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati
shaman harha wa qama layaliha sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beuting teh sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeung terus salat beres saputing datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihim wajh Allah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sarake sarua jeung ibadah sataun soman haroha goma layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tak puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae mateng urang geus malaman pertama bae lah. Malaman pertama poe Senin tah peutingna ulah sare ibadah ka Gusti Allah, beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus sarua jeung satauneun. Bejakeun ka Gusti tak abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi untuk sare geus abdi mah ka ditu mah puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cat malaikat tolong teh budak. Ya keur caritakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun dua peuting, komo mun tilu peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah ieulah urang percayakeun, yakinkeun saucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah, diberi katentreman ku Gusti Allah, diberi kajembaran hati ku Gusti Allah, sehingga orang bisa ngalaksanakan ibadah ka Gusti Allah, terutama duku orang bakal dihadapi bulan Rajab puasa dina jero bulan Rajab. Amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Bughati tawi ikilah iki kusuiji kitab hala tetep ing dalam martalakeun bugot utawi bugot mukhaliful imami iku wong kang nyulayaan kabeh ing imam bikhurujin alaihi kalawan metu ing atase imam wa tarkil inqiyadi lan ninggal anut aw mani hakin dawa nyegah ing hak tawajjah alaihim kang narima madep ya haqq alaihim ing atase bugot bisyarti syaukatin lahum wa ta'wili kalawan syarat gagah lahum atawa kuat lahum kadue bugot wa ta'wilin lan ta'wil wa muta'in fihim lan kang den anuti opo pihim ing dalem bugot kila den ucapaken nafalaban wa imamun mansubun lan den syarat kenapa imam kang den jenengkeun walau azhara qaumun ra'yal khawariji lan lamun ngalahirkeun sapa kaum in pemikiran kaum khawarij katarikil jama'ati kaya ninggal ing sake berjamaah wa takfiri kabiratin lan ngupurkeun kang anduene dosa gede walam yuqatilu lan orang merangan ya kaum kabeh turiku maka dan tinggal ya kaum
wa illa lam yuqatilu faqta'u tariqin maka utaya qaum iku quta'u tariq bugot eta cek tukang ngajinahu majama tina bagin bugot kodin kudot romin rumah. Jadi aya bahasa-bahasa mufrad kalimat teh jamak ya. Kiai mah santri neuleuh bahasa kitu teh geus pake jalan kacai liwat-liwatan ku sebab geus kaliwat haju ka pohoan tah eta babari kos kitu bahaya naon ari bagin teh ari mustaq minhu nama bagyu teh ya baheula mah aya di urang ngaranna bagyo CS iya tina bagyu ngan dijawakeun jadi bagyo maknana zalim. Jadi bagyu teh lacut azulmu wa mujawazatul haddi zalim lacut melangkahi batas melebihi batas keterlaluan berarti keluar tina kamistianana nu kitu ngaranna bagyo. Is always dead eta si bagyo. Babaturanana jeung si gombloh. Seri bae kos jadi babaturanna teh gitu. Sebuah negara Islam didirikan di atas hukum-hukum Al-Quranul Karim untuk mendirikan keadilan, kejujuran, nembongkeun hak sakumaha mistina anu dibawa ku afdalul makhluqat ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibentuk sebuah negara Islam make aturan-aturan Al-Quranul Karim. Setelah Kangjeng Nabi wafat dilanjutkan ku khalifah pertama ialah Sayyidina Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat dilanjut deui ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nu ngalanjutkeun tambuk Al-Qur'anul Karim di atas sebuah negara katilu ialah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terakhir tina khulafaur rasyidin mantu Kangjeng ku anjeun sekaligus sebagai alokna ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ialah khulafaur rasyidin
penerus penegak keadilan di muka bumi. Anu endek dilaksanakeun teh hukum-hukum syariat, wajib salat. Undang-undang negara teh ngawajibkeun salat, ngawajibkeun zakat, ngawajibkeun puasa, ngawajibkeun haji, ngaharamkeun mabok, ngaharamkeun zina, ngaharamkeun maling, ngaharamkeun judi. Maka ketika larangan-larangan tersebut dirumpak, nyieunlah negara tersebut sanksi. Sangsina ketika mabok samanina jaldatan, rangket 80 cirida. Ketika zinahna zina muhson, pernah nikahnya rajam sampai pae. Lamun manehanana maling, datangkan nisab minimal 4 gram emas, potong leungeunna sakit. Dan selanjutnya. Ketika di sebuah negara Islam anu keur ngalaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul Karim sesuai jeung kehendak pencipta ialah Allah Subhanahu wa taala, timbul jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah. Jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah teu nurut kana undang-undang anu enggeus diciptakeun dibuat ku pemerintah Islam tersebut, jelema nu teu nuturkeun undang-undang ngaranna penggerak kebatilan, bugot ngaranna. Tuh. Karena kurang ngerti kuari. Oh, bugot teh kos kitu boleh. Kuari kumaha ieu lamun di Indonesia atau di negara-negara lain nu lain make undang-undang Al-Qur'anul Karim. Anu undang-undang teu sesuai jeung Al-Qur'anul Karim, kemudian ditentang, eta bisa teh di hukuman bugot. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahul adzim. Jadi lamun hasil muktamar pernah menyatakan orang yang menentang aturan-aturan pemerintah bugot, nyanggakeun sadaya-daya. Kemudian aya partai ngayakeun musyawarah jeung para syaitanir rajim. Nyananyin satu keputusan bahwa orang-orang yang menentang terhadap keputusan pemerintah, leuwih-leuwih partainya orang tersebut adalah bugot. Wallahu a'lam. Urang mah kuari masa kadar keur ngaji nganyahokeun bugot nu asli. Ketika aya jelema nu menghukumi bugot anu nentang ke pemerintah, nu pemerintahna lain undang-undang jeung aturan Al-Qur'anul Karim, wallahu a'lam. Urang masa kadar nganyahokeun abeh urang salamet fid dunya wal akhirah. Tama batur teu akur jeung aturan kitab nyanggakeun sadaya-daya. Tuh kos kitu. Oh, ai kitu mah kiai meureun eta undang-undang di Indonesia teh salah sanu nyalakeun soekeun sesungguhnya ku aing. Sia mah sok aju nyalah-nyalahkeun. Lamun urang ningali butir-butir seseuri heran aing mah. Pancasila urang tingali satu ketuhanan yang maha esa. Guru aing baheula esa. Di Jawa henteu esa nya nama esa.
atuh geus ku ari aing eusa bae padahal mah hate leutik mah esa aing ge nyana teu daekeun esa ta guru. Satu ketuhanan yang maha esa. Urang nyebut murid esa bu esa. Ya udah titik-titik atuh ka ditu. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan. Empat, keadilan. Lima, nu talar heran enggak. Lain sambarangan butir-butir Pancasila teh kunaon eta timimiti ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, ketiga, keempat, dan kelima ditendana di burung Garuda. Burung Garuda eta adalah burung anu eueuh pibuktianana di alam dunia. Penuh makna jeung penuh arti. Mun ku urang dihartikeun pamatukna, mun ku urang dihartikeun jambulna, ku urang dihartikeun jangjangna, ku urang mun dihartikeun sukuna, ku urang mun dihartikeun beuteungna. Nah, ieu teh kapan lain lalagaan burung Garuda teh. Anu bisa ngayapak ka muana bae. Tur eueuh pibuktianana burung Garuda. Lamun urang ngaji di Ukudul Juman aya contoh burung Garuda. Mun urang ngaji di Jamul Jawa me aya contohan burung Garuda. Kunaon dijadikeun contoh pari pibuktianana nama eueuh di Indonesia dijadikeun lambang negara burung Garuda. Eusina ketuhanan yang Maha Esa di jero burung Garuda ditempelkeun ketuhanan yang Maha Esa, keadilan dan lain sebagainya. Butir tersebut teh aya dina Al-Qur'anul Karim, dibawa ku burung Garuda ngapak ka mana bae, bahkan terus nembus langit ka hiji, langit ka dua, langit ka tilu, langit ka opat, langit ka lima, sampai Sidratil Muntaha. Jauh ieu burung Garuda nama. Jih, otak pikir. Menang saha eta lamun lain menang waliun min auliyaillah. Secara zahirna menang bangsa Indonesia, menang musyawarah, tapi kan aya ilham. Terlaknat negara Indonesia, presidena, menterina, gubernurna, bupatina, camatna, lurah, RT-na. Andai kata nyana untuk mengikuti aturan-aturan Pancasila anu dibawa ngapa ka mana bae teu nyaho dek ka mana burung Garuda nu jelas bisa nembus ka handap, bisa nembus ka luhur. Sebab burung Garuda mah burung hayalan, bisa entep di mana bae, lain bae sakadar di Indonesia, ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka unggal negara ge bisa. Ialah seorang waliullah anu dibere ilham nyelundup ke bangsa Indonesia, trek dijadikan lambang negara. Andai kata pemerintahna henteu nuturkeun undang-undang Pancasila nu di jerona eta termasuk butir-butir Al-Qur'anul Karim, dalakeun lamun henteu digantung di dunia, digantung di neraka jahanam. Daras presiden mah sugih di nyana, gagah di nyana, erat. Arau nu mantak NU mah ketika aya gerakan-gerakan di luar NU ngagerakan negara Islam di Indonesia, ajak debat ku NU, cukup dengan Pancasila. Yang salah bukan undang-undangnya, oknum-oknumnya. Kurang kumaha Ki Hasyim Asy'ari waliun min auliyaillah, ditambah jeung perangkat-perangkat NU menang istikharah lain lalagaan,
geus terlalu jauh urang mun nyaritakeun kos kitu mah cukup ku Pancasila ge kurang kumaha ketentreman ketenangan dek ibadah dek ngabangun dek kumaha bae ge neuleuh ka hareup urang pek bae lantaran butir-butir di jerona meunang nyokot tina Al-Qur'anul Karim ketika salah oknumna tuh ieu burung Garuda aji heula burung Garuda moal waka dijelaskeun nu aslina ku kaula lantaran bupati ge teu ngartieun gubernur ge teu ngartieun kula moal pati-pati ngomong kos kitu lamun eueuh sejarah burung Garuda mun teu dicaritakeun ku seorang waliullah naon sebabna dijadikeun lambang Indonesia kula nyaritakeun bahwa burung Garuda mah sebuah burung anu pinuh ku hayalan eueuh pibuktieunnana bisa nembus ka luhur jeung ka handap dijadikeun lambang negara di Indonesia bahwa Indonesia lain sembarangan di samping negara anu maju makmur jeung sajabana horeng aya seorang pemikir nu di luar konstatir manusia sehingga bisa nyieun lambang negara sebuah burung Garuda pikir baheula kok bisa jadi burung Garuda berarti lain sembarangan di Indonesia dua barangan lain sembarangan neuleuh ka Purwadaksi malah ka dibejakeun ku kula ke lamun bupati jeung gubernur geus ngaji karak dibahas ka kuku-kukuna aya pembahasan pamatuk-pamatukna aya pembahasan ka jangjang-jangjangna aya pembahasan kunaon si burung Garuda teu pernah nyingkub kieu bae nya nama tetaga perlu dibahas beda jeung Haji Pendi kieuna perlu digantung mah tuh lain deui burung Garuda ka sisit-sisitna hitung sisitna dihitung aya sabaraha ka itu berarti lain sembarangan yin lambang negara nu mantak dijadikeun targetna ku Yahudi jeung ku Nasrani Panderi lain sembarangan kula geus caritakeun deuleu target bakalna Yaman terjadi deuleu target negara-negara Timur Tengah terakhir kakarak Indonesia target sarua moncongna geus dikieu-kieukeun kok. Wow. Moncongna geus seperti kieu bae. Tuh, tinggal mencet doang. Tuh. Ka Cikupa geus aya tinggal mencet. Tet, bus. Acur Cikupa. Bojong, tet, bus. Sepatan, tet, bus. Nun teu dimoncongan cuman Cilongo. Aman. Lamun karumpul para pejabat kukula dek dibahas tentang burung Garuda butir-butir nama merenanan geus eta mah geus dibahas ketuhanan dan lain sebagainya eta mah geus aya P4 ieu burung Garuda na dikerekeb sia bupati dipacok sia gubernur dileg-leg sia presiden RT mah tambah ku dikoek ku ina doang ye kuku-kukuna sebuah negara anu gede nu lebar nu luas kaya raya tiba heula terketahui tongkat jadi tanaman Masya Allah kurang yin empang teu dilakukan timbul lauk sorangan sepugul entah mata maya utak ujeng jeung sajabana Indonesia Masya Allah nancepkeun dangder segede kieu doang cet beti 3 bulan ditarik ambalaya oh gede kieu Indonesia geus puguh nu kurang dipelak ti mimiti bangsa dangder segala hui segala macem-macem lamun urang deuleu Karawak Kidang kasepatan bangsa Kucai bangsa Bayem dan lain sebagainya oh di tanah salos dipelakan panen jual sabodo gitulah Indonesia kesuburanana urang ningali ka Bogor ya Allah ya Rabbi urang ningali di Bogor geus puguh rambutan geus puguh duku geus puguh kitu manggis
kadu luar biasa kepada gelang nggak itu ya Allah nu antak ngaran lembur nage kado engkek kado pecang kado malulu nggak itu loba jasa eta perkaduan malulu dan tetep nu ngora nama di Garut teu kolot-kolot teu mah kadu ngora teu kolot-kolot temen Indonesia geus pugu jara radius sagala rupana kuari maka cangkang manggis dikemas jadi obat cangkang kadu dikemas jadi obat cangkang gitu termasuk nusuk orang pakai rujak tumbuk teh naon kadang-kadang cangkudu anu raragagan teu puguh kuari mah diaralaan ka kembang-kembang nu aya di kuburan dicokotan dijual kunyana diinum pake teh ngahijinya na jeung arwah-arwah Indonesia kuari timbul batu-batu baheula mah hanya Kalimantan doang boga kucubung kemudian Maja Kalimaja doang kemudian Garut boga batu Garut doang kemudian orang ke NTB boga mutiara NTB hanya eta bae dipasarkeun geus utek-utekan kuari teu kira-kira urang ngadenge aya giok 3 kilo panjangna beuh budak kasih giok lain lalagaan nama geus puguh giok Aceh geus puguh giok itu Padang dan lain-lain sebagainya ngadadak di Kalimaya ge batu bangkong jadi Kalimaya batu bangkong dibu di Kararian dijual kok ini mah enggak mencerek belum jadi Pak datang ka Iraha batu bangkong jadina ya lemban teu nyaho atuh nurut bae ini bongkahannya batu bangkong menang dihandapeun kolong imah geus oknum-oknum geus loba terjadi ieu naon suburna lain lalagaan jelemana nu berpikir aya nu setengah berpikir aya nu henteu berpikir gawe ilah Indonesia anu deuk ngamajukeun aya nu ngamundurkeun aya anu ngacak-acak aya nu ngaberesan aya kieulah Indonesia dideuleu ku Amerika melalui satelit kuari mah lempang ka mana ka ngisi-ngisi geus aya di satelit kuari mah salaki dipek-prekan di dapur make batu paranti nyambel aya di internet saha nu nyorot ya eueuh anak di kulub eueuh nu nyorot eueuh naon aya di internet iyalah satelit buatan Yahudi poaya kabeh di dinya nuker kumaha bae nek dibom Indonesia geus teu kudu hese-hese geus aya di satelit urang tingali bae dia GPS teh pencet tek Cikupa pencet Pondok tek Imah Jependi oh aya nah geus bom dibom dur geus bisa geus babarinya hase kuari mah ya Allah ya Rabbi jawaban canggih ingin melebihi kecepatan Mi'raj Kangjeng Nabi moal bisa ke dibahas Isra Mi'raj ieu mah keur carita tentang sebuah negara nu di jerona setelah orang merdeka tahun 45 oleh Bung Karno anu Bung Karno ulah dideuleu sosok zohirna mun urang neuleuh sosok zohirna hungkul sakitu nu kuari anakna hanya neuleuh sosok zohirna hungkul saha bae ge henteu si Mbak Mega henteu si kitu Guru Guntur dan lain hanya melihat sosok zohirna teu pernah melihat sosok batin anu dideuleu keris jeung batuna doang deuleu batinna bager bergaul jeung saha Bung Karno waktu leutik waktu gede waktu keur pemuda Janur Kiai saha nu diwauhan ku Bung Karno di Sukabumi di Jakarta di Tangerang Serang Pandeglang khususnya Jawa Barat kemudian Jawa Tengah Jawa Timur melangkah terus keluar
di Padang saha babaturan Bung Karno jeung patilasan Bung Karno aya di Padang, di Kalimantan saha babaturan Kiaina aya patilasanana. Sakitu waktu anu singkat Bung Karno selalu ninggalkeun patilasan-patilasan. Boro-boro di Tangerang, di Karawang aya patilasan Bung Karno, lain jelema sembarang. Urang lamun zarah ka ditu, tuh kan nok naik parahu teh ka mana? Panjalu patilasan Bung Karno aya di Karawang patilasan Bung Karno aya, di Tangerang rekan-rekan Bung Karno ambalaya, di Bandung patilasan Bung Karno aya, Jawa Tengah Jawa Timur di Gunung Luhur aya patilasan Bung Karno. Dengan waktu anu singkat janganana umurna pendek, ketika nyana bergerak jadi proklamator kan ngawara keneh kok loba patilasanana percis kos urang. Pengkolan itu urut aing, pengkolan itu urut aing, pengkolan itu urut aing, ambalaya anak aing kabeh. Aing paeh ieu lain ninggalkeun harta hutang ambalaya, bayar ku si anak. Cak anakna tek modar gitu tah Abah. Patilasanana urang kos kitu balunya. Ieu dek jaritakeun sebuah negara. Urang cicing di negara Indonesia berlambang burung Garuda. Insyaallah iraha waktu kukula dibahas aya catetan-catetanana. Lain sembarangan wali Allah nendeun lambang ketika berteng-teng teu akur jeung butir-butir Pancasila. Awas ya gubernur, awas ya bupati, awas ya raja. Hei, lantaran burung Garuda burung nu teu pernah paeh. Pancen luhur amat atuh sia ngajina bungan handap-handap teuing. Garuda menjadi nalagaan atau apa? Lamun geus kaenclakan ku burung Garuda, negara mana bae bakal tunduk. Yelah burung Garuda. Nah, tetapi di Indonesia baheula henteu nyieun aturan-aturan sebuah negara Islam. Urang piagam Jakarta ge bisa dijadikeun, tetapi saat eta dipending. Pemendingan eta apa akan terjadi, apakah moal hanya orang yang tahu sejarah. Nu kuari malurah geus teu nyaho camat teu nyaho hanya ngan sakadar piagam tidak dijadikeun karena ieu ayana karena eta. Tanyakeun kanu jago tentang Indonesia, akan terjadi apa tidak piagam Jakarta. Tunggu tanggal main. Nu kolot mah kaburu modal. Sebuah negara undang-undangna Al-Qur'anul Karim belah dituna khalifah nu kuari dijadikeun sultan, dijadikeun amir, terakhir khalifah Turki. Selesailah kekhalifahan. Nah, ieu mah penentang hukum-hukum di sebuah negara Islam. Ieu pemerintah teh keur ngalaksanakeun roda politik da sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Kemudian aya jelema nu nentang kana aturan-aturan tersebut. Orang tersebut berkelompok ngaranna bugot. Ialah nu bakal dibahas ku urang mesti kumaha eta bugot. Tuh, Masya Allah, lengkap guys. Lamun ucapan Imam Syafi'i, cek Imam Syafi'i, akhadtu sirata fi qitalil musyrikin minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi qitalil murtadin min Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa fi qitalil bughat min Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kaula mengambil sejarah dalam peperangan, satu peperangan baheula ketika urang ningali peperangan Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi perang melawan musyrikin, maka wajib diperangan orang-orang yang menentang di sebuah negara karena berlawanan akidah,
nyanana musyrik, maka perangan jelema musyrik diambil tina sejarah junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika si Kangjeng Nabi tos teu aya dipimpin ku Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka timbullah jelema-jelema nu kembali deui ke agama masing-masing disebut murtad. Setelah mukmin, iman, Islam nyana keluar murtad, nyin keputusan Sidina Abu Bakar Siddiq perangan jelema murtad sebab ia adalah penggerak teu beres ieu. Maka kula ningali merangan murtad nyokotlah aturan Abu Bakar Siddiq. Ketika aya nu nentang karena aturan-aturan negara di zaman Sidina Ali tentang nu nentang eta teh bodoh, perangan ditingali tina keputusan Sidina Ali, ieu adalah merangan bugot. Sampai ka dieu ge da ijtihad mah teu ditutup untuk kelangsungan sebuah negara. Asal ulah keluar bae ti aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Nu mantak usul fikih mah lain sebatas jang sakieu, andai kata aya kebutuhan ambil kaidah-kaidah usul fikih Jamul Jawame untuk berijtihad, andai kata mampu can ditutup lawang ijtihad teh, andai kata mampu untuk menarik kemaslahatan nyingkirkeun kemudaratan, sehingga silakan bae asal lu jitu bae. Ketika eueuh jelema nu mampu seakan-akan ditutuplah fikih, seakan-akan. Nah, lamun kuari ku urang terus untuk kemaslahatan bangsa jeung sebuah negara, terus bae mesti kumaha aturan ada silahkan dibuat. Iyalah sebuah negara anu rujukanana Al-Qur'anul Karim. Terlalu luhur urang nyokot nyaritakeun Al-Qur'an, rujukanana hadis Kangjeng Nabi. Terlalu luhur ngadenge hadis Kangjeng Nabi, makelah ijma jeung kias. Sarua ijma jeung kias berarti make ucapan Kangjeng. Make ucapan Kangjeng berarti make Al-Qur'anul Karim. Mantap. Di Indonesia walaupun lain sebuah negara Islam, tetapi aya filter untuk supaya sejajar terus, rapih terus. Naon? MUI. Keputusan-keputusan anak ya terletak pada MUI. Nu mantap kula manganuhunkeun jasa ya jelema daraek jadi MUI. Muhun untuk kelangsungan negara. Ayana MUI alhamdulillah gereja lantaran nyana teu daek tanda tangan nuhun MUI. Ayana MUI alhamdulillah minuman-minuman keras ku lantaran nyana anu dihareup langsung nentang ka pemerintah atas usulan masyarakat. Alhamdulillah bir eueuh. Ege bir bintang doang. Eueuh nu sajan-sajan. MUI tanggung jawab di hadapan Allah bakal namui untuk kelangsungan sebuah hukum di Indonesia. Jadi rencanakeun baheula negara namakeun wae negara demokrasi, tetapi lantaran mayoritas Islam ialah urang nendeunkeun MUI, kelangsungan hukum-hukum Islam terletak pada MUI. Keputusan-keputusan negara kudu nanya heula ke MUI bertentangan henteu si jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Mestina kan kitu. Alhamdulillah di Indonesia ya alhamdulillah lah seperti gitu. Nah, kunaon eta baheula Bung Karno make henteu nyieun sebuah negara. Deuleu pidato awalna luar biasa. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Eta bae luar biasa Bung Karno. Kita menjaga diri urang ulah ka neraka. Kita ngajaga ahli urang ulah ka neraka. Lamun urang nyaritakeun diri urang persiapkeun rapihan. Lamun urang nyaritakeun ahli berarti anak urang, pamajikan urang, mamang, uwa jeung sajaban. Urang nyaritakeun ahli tatangga-tatangga urang. Urang nyaritakeun tatangga anu berdekatan jeung imah urang, tatangga antar desa, tatangga antar kabupaten, tatangga antar provinsi. Urang mau nyaritakeun ahli urang, tatangga antara negara.
urang teh saahli dina Islam nu aya di Malaysia nu aya di Indonesia saahli dina la ilaha illallah nu aya di Amerika nu aya di Australia saahli jeung urang dina sarua kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus puguh nu aya di Timur Tengah saahli jeung urang ku anfusakum wa ahlikum naro jaga awak urang jaga ahli urang berarti nusa kalimatun thayyibah mesti dijaga dengan negara demokrasi maka ahli urang bisa terjaga nu aya di luar negeri ketika urang terus cek Bung Karno maksakeun urang teh make aturan jeung negara Islam di urang ketika ayah musuh di dia bunuh ahli urang nu aya di negara batur pasti terbunuh tidak terjaga engkena jadi keluasan pemikiran Bung Karno sarua jeung ngapakna burung Garuda dideuleu ku burung Garuda cik ahli aing anu aya ketuhanan yang Maha Esa nu aya di Amerika nu aya di Australia nu aya di Eropa geus puguh nu aya di Timur Tengah dideleuna hanya burung Garuda tapi jasad burung Garuda aya ruhan bisa ningali ku anfusakum wa ahlikum nar urang lamun ngabahas kos kitu kan pohara jasa iraha pernah urang ngabahas kos kitu jajan pernah sugan bupati ngabahas kos kitu sugan gubernur kalah ka Gekumaha encan pamatuk burung Garuda. Burung Garuda ngabogaan pamatukna lain sembarangan pamatuk ditilai tina pamatukna bahwa burung Garuda eta adalah boga pamatuk anu tajam anu henteu pernah dimiliki ku burung-burung anu lain. Ketika boga pamatuk anu tajam berarti bisa ngalamangsa teh lain bae make sukuna tetapi bisa make pamatukna. Sebab burung-burung anu ku Gusti Allah dikersakeun pamatukna tajem ngalamangsana melalui pamatukna. Ulah-ulah anu gede model nu sok ngerekep kotok teh burung naon kadang-kadang. Heulang. Atau memang tipe heulang kabeh ieu sia gitu. Burung Garuda lebih tibatan pamatuk bareng-bareng. Leuwih tina pamatuk burung-burung anu sejen. Naon eta? Ayana ge dihareup. Lain lalagaan nyana bisa culak cileuk kaluhur jeung kahandap, deuk matuk mangsa. Ketika teu akur jeung butir-butir nu aya di jero. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial dan lain sebagainya. Sing hade. Mun urang neuleus sekedar sakitu-sakitu bae. Tetapi saha nu nyiptakeun hanya seorang manusia Indonesia tapi saha nu mere ilham hei lain lalagaan nu mantak geus sabaraha kali di Indonesia jelema anu gagah seakan-akan deuk merubah tetap teu dilawan burung Garuda ngayapak tidak tangannya ada apa siga deh burung Garuda no. Ieu cerita bugot saha bugot teh besi salah nu nentang-nentang kuari ke pemerintahan kemudian langsung disebut bugot urang geus nyaho sebuah negara nu dipimpin ku seorang manusia pemimpinna anu rek ngajalankeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim maka ketika ditentang ialah penentang ngaranna bugot ketika lain sebuah negara Islam wallahu alam ketika aya nu ngahukum bugot mangga nyanggakeun sadaya-daya sebab seringkali di Indonesia jelema nu nentang teh dibugot-bugotkeun. Urang lamun nyaritakeun tentang nuturkeun kana pemerintah deuleu ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi ditunage atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri ketika urang diajak ku pemerintah wajib nurut asal selain daripada maksiat. Ketika maksiat teu wajib nuturkeun. Mun bahasa teu wajib nuturkeun macam-macam gak ditunakan.
sebab bahasa umum. Mukhaliful imam bugot eta adalah manusia-manusia anu nentang ka imam, ka raja, ka presiden bihurujin alaihi ku sebabnya na keluar karena aturan-aturan pemerintah. Tarkil inqiyad telurutnya na aturan imam. Wa man ihakin tawajjah alaihim nyana nyegahak anu disangharepkeun ka manehanana nyana embung nentang. Ieu bugot lain perorangan. Perorangan mah lain disebut bugot bagin. Encan. Kelompok-kelompok kecil teu boga kekuatan lain bugot. Bugot mah bisyarti syaukatin lahum dengan syarat boga kekuatan terorganisir. Nyalain kekuatan organisasi sangat rapi. Ialah ngaranna bugot. Penentang terhadap keputusan pemerintah nyanana geus boga aturan sorangan seakan dek negara di dalam negara. Bugot ngaranna. Kurang lamun ningali di Indonesia mah alhamdulillah bugot. Walaupun negara urang lain negara Islam ieu mah heur keur carita kabeh manut ka pamarentah. Dek salah dek bener. Dek salah dek bener. Pokoknya nurut ka pamarentah, gak besi kehilangan. Macam-macam kehilangan teh. NU manut, Muhammadiyah manut, Persis manut, HTI ge manut. Kemudian Islam Khuruj manut. Nu kaluar tina aturan-aturan pemerintah. Adapun nyana ngaekspresikeun masalah keinginan dan kehendak masing-masing silahkan. Islam Khuruj nyana nyaritakeun tentang fadilah-fadilah door to door ti masjid ka masjid nyana mah nuturkeun sepak tarjang salafus sholihin nu baheula masak di masjid sing ade we urutna besi kotor. Teu salah jajana mah dakwah hayu bae satungtung daek ngadengekeun makanya na tunggu nyana di dakwahan bae deuk bener deuk henteu nu dakwahna mah. Terus Islam Khuruj jauh lah disebutna pejalan kaki ka mana bae. Oke, diatur dakwahna seminggu 40 hari, mungkin dalam negeri, mungkin luar negeri, dunia atau urusan anak. Ustaz Khuruj itu urusan dunia. Kemudian HTI Hizbut Tahrir atau sarua bae. Nya mandek yen khalifah di dunia ieu tanpa khalifah kehilangan tonggak. Kehilangan kekuatan, selama tidak ada khalifah dek mana muntayang. Ketika diacak-acak baheula ku Yahudi khalifah dek didirikan kembali dunia urusan anak di berbagai negara HTI geus aya. Itu bertentangan jeung pemerintah tek bae nu di Indonesia nya namangan sakadar boga kahayang dek ngadirikeun khalifah adapun disetujui dek disetujui kami mendek nurut baheula aturanna ka pemerintah ngan kami boga kahayang dek nyieun khalifah jadi Indonesia mayoritas Islam. Itu bertentangan ieu mah kakarak boga kahayang doang. Adapun sagala rupada nuturkeun ka pemerintah nu aya di Malaysia, nu aya di India, nu aya di Pakistan, nu aya di Turki, nu aya di Syria, nu aya di Mekah, nu aya di Australia. Kos kitulah nyana kakarak boga kahayang di dunia dek ngalanjutkeun kekhalifahan. Saanu dek bakal dijadikeun khalifahna engke bae setelah solid di berbagai negara. Boga target sekian persen bakal engke ngedirikeun seorang khalifah jang rujukan boga kekuatan boga kahayang henteu bertentangan. Komo Muhammadiyah mah tamah tamu Muhammadiyah mah geus kieu geus pokona namanya nama geus kieu sumuhun daw dek naon deui geus puguh NU komo NU nu kuari mah tuh geus pemerintahis itu bahasa naon aing gitu nyaho
geus kos kitu be pokona mah tah nu nentang alhamdulillah urang rek nentang kumaha nu mantak baheula ketika kejadian Amir Biki di Tanjung Priuk jan can nentang tama kakarak boga kahayang jeung can gerak selama can gerak jeung can action kapan teu meunang can dijadikeun bugot kok terlalu cepat amat sih Pak Harto oh lantaran boga panglimana baheula LB Murdani geus menyalahi aturan di dieu kurang dibahas bisa dibunuh tempat dibunuh di mana aya ketika geus action ieu mah kakarake boga kahayang besa didengekeun ku sasaha ceramahna mangga boga kahayang teh kos kitu ulah pemerintah rakyat kan pemerintah teh ayana pemerintah teh ieu teh endek ngamartahan rakyat kunaon teh teu nyambung jeung rakyat kakarak sakitu teu nyambung hanya beberapa masalah hanya di bidang soal keagamaan doang lamun didenge henteu masalah kunaon haji berondong tanggung jawab Pak Harto jaga di yaumul kiamah pasti Amir Biki hudang jaga mana Harto ayo ti heula lain puluh lain ratus ribu ketika kejadian di Tanjung Priuk ribuan dibawa ke truk diumumkeun hanya beberapa belas dan puluh apa tidak tahu masyarakat naon motifna ieu tanggung jawab di akhirat encan menentang encan naon encan action encan aya organisasina bugot mah geus terorganisir nah lamun kuari Al-Qaeda geus terorganisir ISIS eta hartina Islam kitu santri istri teu kumaha aing bae fokus kitu ieu jeung gumasia urang mah ISIS lain ieu teu puguh kan ISIS mah ku urang senjata aya negara geus dikuasai di berbagai negara Indonesia bae geus aya agen-agen ISIS kemudian nembakanana nama sahabat nu teu nurut kanyana dek Islam tah dek kafir dek Yahudi tetapi lamun ku urang ditingali perjalanan ada Yahudi mah hanya satu Islam mah sekian ratus Kristen mah hanya satu nu ditembak tapi Islam mah teu jauh ti buatan si eta wallahu a'lam ku ari teu puguh teu karuh Yaman dibom ya iyalah aju di Indonesia kadar itu arasub ISIS anu ditanya ku urang mun ditanya sia ya asub ISIS dek jihad fisabilillah lain naon gaji gede di Indonesia gaji leutik cek teh atuh sia mah urusanna ka ditu kumaha pokona aing mah gaji gede bagus lah balik ka dieu meuli mobil aing hayang meuli mobil aing nyeun imah nyandung oh sia urusanna kos kitu geus lain jihad fisabilillah nu dideuleu adalah urusan-urusan pibeteung iya kerkacau wari di dunia Masya Allah kubatah jang bangsa Indonesia iya tuh tenang wae urang mah nu perang di Syria nu paeh kamari di bojong aya aja teu perang teu naon ge paeh wae atuh kalem bae sih anu perang di Irak harirup keneh tapi di sepatan mah paeh bae di luhur kasur deui aja ku batu atuh tenang bae cenah eta nu parah loba jasa di rumah sakit umum tah deui geuring atuh nu teu geuring ge paeh wah atuh tenang bae sih ja paeh mah lain ku perang lain ku susah lain ku panyakit iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu perang masalah nu penting jihad fisabilillah daripada orang paeh di luhur kasur haja teu para rugu mendingan orang paeh keur nyekel senjata urang katembak dah sorga kadeung Masya Allah ya kuari urang keur jihad ieu ngaranna ieu asal niatna nu bener bae di imah masing-masing maksudna teu boga kontek-kontekan jeung selain ngaji ai kitu mah uga urusan jeung selain ngaji tukang wuduk teh tukang sate teh jeung jahe teh tah mah lain deui teh urusanna teh mah kumanyana bae aing mah ngaji bae bebeneran jana ka dituna bener geus ngajina ge aing mah neangan tihang bae ditu maksudna bae khusu cekna batur balik jana masih kieu bae kuhusu-husuna
Deres ditihagu masih kadeleuk keneh ieu mah nya pojoknya nyumput. Kopi aya, rokok aya. Ceknya nama aing teu neuleuh meureun. Aduh. Mukhaliful imam ya penting ya bugot ulah sok ngabugot-bugotkeun mentak penting ya lain lalagaan. Ieu mah urusanana urusan sebuah negara. Urang kan bangsana. Urang kan kaumna umatna kunya nyaho. Encan aya bugot-bugot di urang encan aya. Eta nu ditembakan zaman Amir bigi encan terorganisir perorangan lain tamah. Kejahatan penentang imam nunggus terorganisir bener-bener dek ngalawannya anak eta kakarak bugot mukhaliful imam bi khurujin alaih nyana keluar karena aturan pemerintah tarkil inqiyad tidak nurut ka pemerintah kelompok maksudna aw madi hakin tawajjah alaihim atawa nyana nentang kana hak ngalarang nu disanghareupeun ka nyana titah mayar anu cek imam cek negara nyana embung ialah kelompok bugot bisyarti syaukatin lahum dengan syarat kuat gagah wa ta'wilin jeung takwil wa muta'in pin jeung diturut deui nyana nu mantak terorganisir ge aya ketua aya wakil aya sekjenna aya dewan suro, dewan tanfid. Wah, berarti ieu kan diikuti berarti geus terorganisir secara rapih jeung tertata. Aya AD ART. Nah, ieu bugo. Masya Allah. Gila. Cek sakaul disyaratkeun deui wa imamun mansubun. Pemimpin anu didorong dijadikeun ku rakyat yen pamimpin anu bener-bener sah anu milih kepemimpinanana bahwa si eta anu kudu dipimpin ieu nu milihna lain jelema buta nu milihna lain jelema torek nu milihna lain jelema bodoh tetapi nu milihna nu ngabogaan wawasan maju ke depan secara politis, secara ekonomi, secara budaya untuk memajukan bangsa jeung negara. Si eta jadi pemimpin teh. Nah iyalah pemimpin anu bener-bener geus dijadikeun ku rakyat karena rakyat boga wawasan untuk memajukan bangsa jeung negara. Lain ngan sakadar deuk ngacak jadi raja teh, tetapi jang umat. Urang lamun neuleuh di Jakarta tet aya taman anggrek belah dieuna teh aya gedung di luhur hebat jasa. Masyaallah kukula di deuleu bae ngeunaheun jasa eta. Kana hate ngeunaheun jasa. Pajak dikembalikan kepada rakyat. Tiis perasaan hate. Tiis perasaan hate. Masyaallah, masyaallah. Aya deui belah ditu. Saya TikTok kan ningcet eta mah nu gede teh mah nu belah ditu mah lain deui. Ya Allah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Penggadean pohara jasa. Baradisaan jasa. Geus hebat eta mah emang bener anu teu ngalaksanakeun oknumna ngan oknumna sanagara. Kabeh kos kitu. Imamun mansub. Ya Allah ya Rabbi, sebuah presiden, seorang presiden menang rakyat. Nyana teh kudu sesuai jeung aturan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kan ngeunaheun kana hate. Kuari nyana geus jadi presiden, urang sebagai rakyatna mun nyama dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tanya masyarakatna geus encan sia diurus ku raja. Tanyaan rakyat. Encan di bidang naon sia encan diurus? Jalan can bareres. Naon deui? Pertanian teu dibere pacul-pacul acan. Naon deui atuh sia nun teu diurusan sakolahan rubuh. Naon deui sia teu diurusan, hampir kabeh teu diurusan. Nah, berarti kan dari rakyat untuk si gendut. Oleh si gendut. Rakyat mah dipertentukan berarti. Tah ieu di dieu tah burung Garuda bakal macok. Woi PNS.
ngimpinya di udah genderuwo. Wow. Saya berhadapan jeung burung Garuda kayak kukula dibahas detilna insyaallah mun teu keburu parae. Gila wa imamun mansub asal bupati, gubernur, PNS ngaraji kukula dibahas. Ayo nu kos kieu mah sapira ieu mah ketos putat. Orang lembur itu kudu ngabahas mah cukup bae ngabahas maninin. Kerak atuh jeung nu kos gararieu mah. Lah paling hebat burung ketilang. Mencrok di jendela. Tegudu kayak lamun kadeuleuh sarem ngaji aing mah bahas Garuda supaya ngana ngarti. Ieu mah urang ngarti nya henteu atuh bersarua bae kan teu beres. Rencanakeun cenah aing ngaji atuh cek bupati, seluruh bupati, cek gubernur, ayo sumbang aing. Korupsi deui bae. Wa imamun mansub jeung disyaratkeun imam anu tertata nu geus terpilih nyana geus dilantik sebagai presiden. Quran diteundeun di hulu. Saya bahwa saya bersumpah akan melaksanakan Undang-Undang 45 Dasar Pancasila sebagaimana ieu Quran nang nitah saha Quran diteundeun di luhur di dieu meunang nitah saha kitab mana nu kudu diteundeun ja Quran dibaca dipake lain kudu diteundeun di dieu boga wuduh henteu tan nyokelanana cenah sebagai saksi atuh saksi mah lain Quran jelema saksi mah dua jelema lalaki nu adil atawa hiji lalaki dua awewe nu adil atau opat nu araradil jak itu Quran mah baca pakai ya diteundeun di dieu saya bersumpah bahwa sanu nita aju cenah teh salah itu wallahu a'lam teu bisa nyalakeun kan jalain kos kitu ngan endeu kos kitu bae tuh teu naon seakan-akan bahwanya teh lain neuleuh Al-Qur'an neuleuh nu boga Al-Qur'an Allah bas dilambangkeun Al-Qur'an bahwanya sumpah teh di hadiran ku Al-Qur'an eta teh zahirna hakikatna mah di hadiran ku Allah. DPR disumpah make Qur'an seakan-akan di hadiran ku Allah. Awas ya cek Allah tak Qur'an aing. Lamun sia korupsi awas ya ku aing dijadikeun areng sia di neraka aing. Guys ulah nanya ka Golkar areng kabeh Allah nu jadi saksi. Sieun urang lamun kos kitu. Wa imamun mansub walau azhara qaumun wallahu a'lam.